Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Orang muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Orang ayeuna tiasa patepung lawung, patepang wajah, pamprok jonghi. Dina haplah anu insyaallah penuh ku barokah. Punten ari ibu-ibu barokah itu apa? Naon bu barokah teh? Bulan? Barokah, manis barokah. Barokah. Naon barokah teh? Orang bukadenya. Dina kamus Al-Munir barokah teh dihartoskeun dada onta, dada sapi. Atuh cenah barokah teh umal poe dahar dada sapi jeung dada onta. Dina bahasa Quran teh aya arti hakiki, aya arti majazi. Jadi waksa di dia dada onta teh majaz. Kelebetna kana musyabih, syabah. Mengumpamakan. Jadi barokah teh siga dada onta atau dada sapi lamun keur nyarane kana taneuh. Mana nu urang lampagan kaca tubuh teh bisa kemudian muning. Muning lamun geus dituntun diasupkeun kana kanang. Dada anak antel kana taneuh, dada nepi ka peuting ngapeuting nepi ka batur sadar ge ngenyoh we tuluy. Bari jeung loba reungit ge urang ditepukannya ceplok manehna mah kubuntut pan. Aya reungit eunteup kana pipi, plok kubuntutna. Aya reungit antep eunteup kana beuteung, plok kuleungeunna. Jadi barokah teh nganu hartos cok. Naon kira-kira lamun dimisalkeun di tos nyambung teh acan. Hirup nu barokah teh sok sanajan beri jeung loba reungit jeung beri jeung putang-putengah peuting cemblang-cembring anger we nyenyoh loba dahareun gitu. Hirup nu barokah mah kitu. Jika ibu-ibu di dapur nyampakeun tamu taraskeun ka Ibu Sule. Tamu na heula nu masahan heula di dapur. Nyomot itu, nyomot ieu, nyomot itu, nyomot ieu, tah kitu barokah teh. Hirup teh sabenerna mah Bu ari hirup ripuh teh. Hirup ripuh teh? Tergantung yang menerimanya. Tergantung masalah lamun ku istri anu tergantung mah pegat pameget lamun ngajawab tergantung bapak-bapak. Ibu-ibu malah era itu tepat mah lain tergantung terletak. Gitu ya. Jadi barokah itu hidup tetap sejahtera, terjamin segalanya. Kusaha dijamin Bu? Alhamdulillah. Amut kena ke Allah. Saya bisa sebab anu jadi hirup ribuh teh kulantaran teh emut ka Allah nu kagungan. Kagungan naon? Kagungan hirupnya. Ari hirup nu urang sanes. Kagungan Allah. Da buktina hirup di Tanjung Sari, hirup di Cangkuang, hirup di Banyaran, teu make surat permohonan di Gagapeng tah dah. Yang terhormat Allah Subhanahu wa taala hayang hirup di kampung salakina pas mulai
anu pinuh ku bebek goreng beri jeung uleng kadang-kadang bangkerok nyambung we tuluy tah barokah teh kitu sok seueur nu ngahartoskeun barokah teh ziyadatul khair aya subutul khair. Jadi barokah teh naon ziyadatul khair ziyad jadi zaid zada yazidu al imanu yazidu wa yanqusu al imanna suka nambahan jeung kurangan. Jadi barokah teh ziyadatul khair nambahna kasa sarta nu hiji deui nerjemahkeun barokah teh subutul khair. Subut teh sabit tetapna keba. Jadi cinekna barokah teh tetepna kahadean khair sareng nambahna khair nambahna kasayang. Khair ngahaja ku sim kuring diulang. Magi khair teh hartosna musyarakah rupi-rupi. Khair kadang bimakna malin. Khair teh ngandung arti harta. Sarta khair kadang-kadang berarti istri. Sarta khair dimaksud dia hirup dina Quran Sunnah. Tadi itu mesti ada atuh jadatul khair teh barokah teh namahan harta. Cek hiji deui atuh cenah lamun istri mah berarti jadatul khair teh namahan istri. Satuju pisan bapak-bapak. Ibu-ibu rada protes. Jawab justru hukum itu yang para ustadz rada hati-hati rek nerangkeun. Eta mah cenah bapak-bapak ari ibu-ibu mana? Keur mah keur di surga teh cenah sempatkeun bidadari 70 ari ibu-ibu naon? Sok ibu-ibu naon? Ayo terus ngawaleur, nah ibu-ibu teh disebutkeun. Lamun bapak-bapak dipapari bidadari 70. Aya nu nyebatkeun cenah ibu-ibu teh dipapari bidadara. Naon teh disebutkeun? Jadi bidadarinya. Ibu-ibu mah justru dibebaskan apa yang Anda mau. Mata teu disebutkeun oge. Nya teu disebutkeun. Lamun ayeuna ge ditanya ibu-ibu jeung bapak-bapak dan nu puguh ngajawabna tegas mah bapak-bapak. Lamun ayeuna ibu hoyong naon? So ditaro. Ibu hoyong naon, Bu? Esenya, ese, nah jawabnya, segala hayang. Ayana keur emut perabot dapur, talona. Sabarang menit asup ka kamar mandi, alah eta keran bocor, tuh. Jaga klosetna tuh model jongkok, yang model duduk. Keluar di kamar mandi, yang benar Bu, ayah teh cenah eta wastafel make kaca geuningan. Eta mun dikataan. Sok teruskeun palit hayang naon pokona mah cenah hayang di Sumedang gede sagedeung gitu. Lewat jalan tol ngan sabarang menit ayeuna matak datang paneurina tadi teh sabab manehna meuli heula tahu di Sumedang. Tapi alhamdulillah hadir rajin. Jadi nu seueur samatan abdi kabari ka Sumedang teu nyimpang. Tah cenah geus hutang 2 ayeuna gitu. Jadi barokah teh anu saya mah lain namahan istri jeung namahan harta, tapi namahan genah jeung betah dina Quran. Nah. Gitu. Alhamdulillah ayeuna urang ngariung dina hablah anu pinuh ku barokah. Tadi disebutkan ku ibu ketua ieu teh binaan IK72. Hatur nuhun ka IK72 anu parantos ngangkan sim kuring teu bosen ku sim kuring da angar cenah ustadna jeung ngobarekna eta deui teu bosen da. Betul-betul saya mengucapkan terima kasih kepada IK72 karena ini menjadi arena pembelajaran buat saya untuk selalu menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan Islam. Dina urusan hidup kumaha carana? Supaya hidup teh teripuh. Sebab tadi di awal disebutkan hidup teh lain
urang. Tah, naon sababna hirup kadang-kadang karasa ripuh sabab urang sok mikiran hal anu lain kewajiban urang. Ibu putra sebriji. Opatna teu namihan Bu. Coba. Rata-rata ibu orang Pak cenah duda. Ustaz opat ge abdi mah sok sieun teu kaparaban. Mikiran para budak isu kumaha pageto kumaha emang aya nu maparian parab saha tuh nya gitu jadi maparian parab saha kadang Bu sebenarnya putra tilu Ustad sieun teu kailmuan ke barudak teh barodo paling teu paling teh barodo bingung ibu hirup teh pikiran sekolah budak punten aya maparin ilmu saha tah gitu kadang cenah naon geus kapikiran isu kumaha pageto kumaha jaga kumaha ieu kumaha aya nu boga poe isu saha nah atuh saparingu jadi hidup teh itu bagja sebab segala dipikiran komo pikiran bapak nama tadi disebatkeun cenah abdi tos sabar sareng bapak abdi ge sabar ieu bakat teuing ieu ge sabar abdi ge segala bareuh bati sabar teh kitu segala bareuh abdi ge bakat teuing sabar kali bapak-bapak tadi disebutkeun cenah bapak-bapak masih ganteng entong dae disebut ganteng teh. Kau mau pakai aktor mah. Bapak teh juga aktor ganteng. Aki-aki torek terganggu telinganya. Apa udah juga aktor ganteng? Kan kita mikir itu 2 kali. Aki-aki torek terganggu telinganya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah orang hidup ayeuna ngariung dina habrah anu binung barokah. Tah ayeuna barokah teh abalnya tadinya jaratul khair tambah kasayang, tambah betah dina jalan Quran. Nah, mah kayak kudu Quran sunnah. Apan orang teh umat Islam, cirina umat Islam teh mimikina maca sahadat. Cing naon sahadat teh? Kenapa sahadat? Entong waktu nikah wungkul asa duaan asa tiluan. Ya, sahadat naon? Asyhadu alla ilaha illallah. Ngandung harti yang taya dari zat anu wajib disembah, tempatna mentatulung, tempatna nyalindung angin Allah. Nah gitu doang nalika salajengna salat, puasa, zakat, naik haji, opat eta karena jadi syahadat nu hiji teh asyhadu alla ilaha illallah eta ngandung syarat urang teh ibadah kudu ikhlas karena kalimat ikhlas teh aya 3 komponen. Komponen kahiji billah. Komponen kedua filah. Komponen ketilu lil. Jadi apa tidak komponen tadi? Aduh, kurang mana Al-Jihad TV biasanya kamari mah supaya door prize nya. Mun ngalur teh door prize teh sok insyaallah kapayuna ikat 72 amun suping ibu-ibu suping aya door prize. Amin. Door prize na umroh. Cum sanu tacan umroh. Mana. Insya Allah oke ikat 72 ke jika ada hidayah atau mengaju di umroh. Orang doanya mudah-mudahan acara umroh diulung ke Allah SWT nyumpingan bumina. Jadi syarat iman anu kahiji bersumber dari syahadat ibadah teh karena Allah ikhlas teh ayat 3 komponen nyata bila 2 filah 2
Tilu lil urang hartos kan hiji-hiji mah teu bingung. Billah bi ieu bina bimakna sababiyah. Ya lamun urang ikhlas karena Allah nu kahiji mah komponna teh urang kudu ngarti pisan yen Allah teh Maha penyebab jeung Maha sebab. Urang tiasa ngariung di dieu tiasa sagala rupi tiasa urang tuang bala kecelakaan kesonoan eta sabab Allah. Ya, sabab Allah itu. Lain sabab yang lain-lainnya. Anapun ayeuna Haji Sultan, apa Haji Sultan? Naon? Sule urang? Haji Sultan. Terus Ibu Elis eta mah sebab perantara. Anu mah penyebab intinya nyata urang ngabarajo tina patuangan emak sebabna apa tuang lenca emak tuang terong terus kulung sareng hordengna ketebak angin jadi nah ibu mah kaseri eta cenah roh hordeng ketebak angin inget baheula cenah pengantenan da pantau hari tamam hari hordeng ketebak angin teh gepuk di apa. Jadi itu mah perantara sababiyah Allah bidadan perantara. Baheula mah nyiptakeun manusia teh langsung ada. Bener diemple-emple ku. Tong ngabayangkeun Allah kawan pandangan di gaimun emple-emple opak. Kade laisa kami teh sayun. Teu aya yang memisalkan yang seperti dirinya sesuatu pun. Tah kadieunahkeun mah lewat nasran, lewat jalan ibu sareng bapak. Nu ngempleng-ngemplengna saha? Sana apa ih? Anggar Allah gitu. Tapi perantaraan bapak dan Bapak dan emak sama. Wah apa jeung mage? Apa jeung emak? Ayah dan ibu, bapak dan ayahanda dan ibunda gitu kan. Nah gitu ya. Jadi negara pertama orang ikhlas teh, orang kudus yakin kayak yakinnya bahwa yang menyebabkan semuanya terjadi itu yaitu Allah. Apa hikmahnya ke orang? Hirup teh moal nyalahkeun batur, moal nyalahkeun sorangan. Sabab loba eta nu kejadian kehidupan teh sok nyalahkeun udah eta gara-gara datangna meuli TV jadi jantung ngejedur. Da eta gara-gara tatangga geus meuli naon TV nu digital teh. SPT gitu. Jadi lieur kepikiran tatangga motorna weuteuh. Ngada leumpang wae. Itu tetap lamun orang yang yakin penyebab semuanya itu Allah, orang bakal tetap bersyukur bahwa itu adalah karunia terbaik dari Allah. Begitu, lamun sadar-sadarnya bahwa semua penyebab itu dari Allah. Mau nyalahkeun demi toha, nah tuh makin minantu teh makin merenu ieu. Coba mun minantu itu. Yang itu nyeres gitu. Dina hiji hadis aya nu nyarek walau teu meunang nyebutkeun walaupun coba kalau gini coba kalau gitu sebab itu tiap tahu abwaba syaitan bakal mukakeun lawangna setan. Coba lamun sekolah baheula teu ka SMP keluarna tahun 72 coba keluar coba lamun panjang malah eta tunggu nya moal kieu jadina ya. Jadi mau nyalahkan sasaha orang pasti bakal emut ka Allah nu janten sebab dan maha penyebab. Itu bila anu kedua fil orang kudu ikhlas yakin ku ilmu yakin saya yakin filah teh dina jalan sarta nu katilu urang diterehkeun we cenah ada proses teh mulila teuingnya hayang urang ngadongeng anu katilu faktor ikhlas teh nyaeta
sebab Allah dina jalan Allah menjadi tujuan ngalakukeun saya teh karena kumaha cara ngalakukeun anak tadi nu kahiji syahadat kahiji asyhadu alla ilaha illallah bahwa sadayana penyebab Allah dina jalan Allah sarta karena Allah kumaha carana tadi dijawab ku syahadat nu kadua naon syahadat kadua wa asyhadu anna muhammadan rasul atau Nabi Muhammadan abduhu wa rasuluh kanu harti ya Nabi Muhammad teh sunnah kudua picontoan jeung namun hal yang hirup selamat kudu nyonto eta entong nyonto nu sanes jadi mereka ngalakukan segala kudu ningali heula contona iya Muhammad ngalakukeun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalakukeun kitu teu nya urang teh jadi kudu boga ilmu kudu sering ngariung ieu supados silih akurkeun cing kumaha eta bari serat katampina ibadah teh dua akhirna mah berawal bersumber dari syahadat nyaeta anu kahiji teh lamun ibadah yang katampi kahiji dua kahiji ikhlas kedua ittiba nyontok serta nuturkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara nabi 2M mukhlisin dan muttabiin ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tah zaman Rasul ieu judulna tadi bisa tenepi ngabariskeun ngabri ari urang ngabri ngabaris karek ngabring nya ngabaris riungan jiga kieu bakal pasti bedana jeung jauh bedana lamun ieu riungan keur ngabaris kieu teh keur ngalaksanakeun 2 hari raya aya sabaraha 2 hari raya Islam ngan aya 2 nya tah hari raya Idul Fitri dan Idul tidak ada hari raya yang lainnya kalau ngariung hari tak hari raya Idul Fitri entah model kieu apa ngariung teh tapi jajar tuh ngadongeng makanya musuh mau balik zaman sekarang teh lebih berat ngadongeng malah ieu mah henteu ngadongeng tapi karena WA karena HP terus jemping aja rembling keur nga-WA kabeh lebih berat kau mau masang status Ustaz lagi bekerja cukup sedih lagi umroh lagi depan kawah jadi 2 kali syarat terima ibadah teh nyaeta ikhlas syarat tiba sarta orang dia nyabit ngabring jeung ya insyaallah uterangkeun langkung leluasa di waktos ayeuna mah tadi pengajian ayat suci Al-Qur'an dibacakeun ku ibu nah surat Al-Hasr intina ayat 14 Al-Hasr ayat 14 ciri orang yang ngabring dina surat Al-14 disebutkeun tahsabuhum jam'an wa qulubuhum syatta itu ciri ngabring anjeun Muhammad nyangka maranehna teh jam'an ngahiji wa qulubuhum syatta padahal hate nama masing-masing nafsi teu ngahiji ieu sebenarnya ayatnya dinisbatkeun lirikeun umat Islam tapi diwakili berperan pada itu Yahudi musyrikin dan Madinah munafikin awal terjadinya kaum munafikin justru setelah Rasul hijrah ke Madinah. Kapan awal pertama musyrik? Zaman Nabi Adam, Nabi Nuh can aya musyrik. Zaman Nabi Nuh karek aya musyrik. Kumaha terjadi jam musyrik? Saperna diawali dengan mencintai ulama, mencintai kiai, mencintai tokoh-tokoh orang soleh. Disebutkan Al-Quran ayat suwa
Ya'ub. Itu sebetulnya tokoh-tokoh orang soleh. Saking cintanya ketika mereka meninggal, meja mah tuh dijadikan patung dari sepah. Kenang-kenangan kada tah dijaga kuburan galila. Dijieun patung nanti semua meja mah. Patung teh. Mimiti tah pembahasan setan teh begitu. Saprak sok ngaliwat kadinya. Tah. Ditambahan ku eta. Nah, dengan eta teh usaha teh maju. Nya eta unggal poe Jumaah sok maca eta di dinya. Sok jeung ngaliwat ka dinya cenah moal burung tah. Kamari magering jadi cager. Kamari mah jadi tuur. Gara-gara ngeliwat ka dinya jadi lempang kadinya cager gitu. Cager. Tah itu dikait-kaitkeun kana tokoh eta. Kamari abdi mah cenah mijeun teh teu kuat bari nantu, bari cingogo we, puguh da biasa lagi gitu. Kamari mah abdi teh dahar teh teu sanggup lilangan sahuap emang rek saboboko sekaligus gara-gara ngaliwat kadinya. Atuh lumpang dageun geuring mah salengkah rek ngapung gara-gara tadi kait-kaitkeun kadinya. Lila lima mah tah si tokoh ulama nu tadi nu dipatungkeun teh disembah. Ari sembah teh lain mah nyembah tunggul, tapi aya kasieun ka gimir ieu sieun kejadian kulantaran eta teu ridho. Kita sembahan. Tadi kata yang muslim detik sok sieun dia ngalagoan salat teh namun salaki teu ridho. Tah geus mimiti eta ge. Seutik. Kuduna ibadah teh lain karena salah, tapi karena tong ngarep kebahagiaan di jelema buhina. Tapi sing sembah jeung ngarepkeun ridhoan ukur ti Allah bakal mulia. Minta kami tuh beri tidak mau ke jelema barang beri jeung ceurik sujud nyembah hina kita. Tapi kalau sujud ceurik keur tahajud tengah penting pairun Allah mulia. Eta bener. Ngagantungkeun kebahagiaan kepada manusia salah. Dan manusia boleh ke dan teu maha teh teu maha tahu, teu maha kaya, teu maha kasih, teu maha sayang, anggar we aya cacatna. Tapi nu teu aya cacatna angin. Tah ngabring teh kitu Bu. Di peloporan ku kaum munafik. Awal terjadi kemusyrikan tadi gitu. Awal terjadi kemunafik di Mekah macan aya munafik, macan aya. Begitu pindah ke Madinah karek munafik aya. Saha tokohna? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yahudi anu pindah ke Madinah. Beunghar, pinter, sagala bisa, deukeut jeung rakyat, barang bere, wah anu hade-hade bae. Terus dia ugung-ugung calon gubernur di dinya, calon presiden di dinya. Wah, Gus, aku kok orang jawab. Saya kok. Gitu ya. Gue gitu loh. Yang harapan nikmat itu. Gue gitu loh. Sehingga sikapnya harapan nikmatnya di Quran ayat 2 rupi. Nuka hiji dicontohan ku Sulaiman, Sulaiman. Nabi Sulaiman lahir sah putra raja, putra nabi. Karatonna di mana-mana, kendaraan anak angin, bisa ngerti bahasa burung, istrina Ratu Balkis. Kalau itu dia pakai kendaraan angin, terakhir minahkan singgasana Ratu Balkis. Kagedeun ayeuna sakieu pisan tiasa setan jeung jin jadi anak buahna kita teuleum di laut dengan permata dugi ka ratuna teh moal aya nu lehkeun dugi ka iraha oge kiamat. Tapi kumaha pok-pok ka Nabi Sulaiman? Itu juga tadi gue gitu loh. Ente
tapi hadza min fadli Robbi. Ini semua dari karunia Tuhan. Jadi lamun euy aku bisa menyeun ranginang, aduh mending ngeunah ranginang teh. Gue loh, ayeuna mah teu. Alhamdulillah Allah maparingan ilmu nyieun ranginang nepi ka tarasina karasa. Gitu kan? Jadi mau naik ke saya dulu, teh Ibu Sule masa karena top sama nak raos. Iya alhamdulillah Allah maparingan ilmu biasanya mah nu raos gitu. Jadi lamun aya kalimatan jeung kagungan atawa kamuliaan katampi ku urang naon bacana? Hadza min fadli Rabbi. Ieu teh karunia ti pangeran abdi, matak biasa ieu teh. Itu contoh yang pertama yang baik. Ada contoh yang kedua yang keluar dari mulut Korun. Korun hidup di zaman siapa? Nabi siapa? Korun hidup di zaman Nabi Musa. Namun dikabita ku umatna ku para umat Nabi Musa ku lantaran hartana loba. Kumaha gambar harta loba? Mawa kunci gudang wae eta ku keledai ngamai ke handap, udah keledai ngamai ke handap. Dugi ka umat Nabi Musa teh hoyong serajat itu. Kalimat yang keluar dari Korun tidak seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tadi apa? Hadza min fadli Korun maka keluar hadza min ilmin indi. Sekolah tuh saya yang pinter mahnya ya sekolah. Kan saya buka nyawa buka ilmu, mata dulu buka nyawa tak itu. Kadang-kadang saya menyerahkan batu, belum tuh buka nyawa, enggak tinggalin, gitu kan? Itu timbul kesombongan dan keangkuhan. Perhatian itulah bibit-bibit kenapa orang itu jadi tidak baris lagi, tapi ngabring loba kasinggung banyinggung batu loba kasinggung batu pelantaran dosa klasikna kesombongan itu dosa klasik di mana? Itu bukan dosa mulai sebab dosa klasik ada kesombongan itu dimulai dari iblis ketika Adam diciptakan. Olak tahu mintin, olak tani minar. Fisik Gusti nyiptakan Adam tina tanapan abdi ciptakan tina seuneu secek manehna seuneu teh leuwih mulia tibatan anu gitu. Urang cangkuangnya yang urang mana itu Nagra cangkuang mahkota itu masalahnya Yingsan. Nah kesombongan kayak gitu yang kadang-kadang suka membuat kita tidak. Dosa klasik pertama itu sombong. Dosa klasik kedua naon? Nu di perut tadi kan akhirnya setan ngagoda Adam diusir. Kulantaran ngasaan buah rodi. Nah dosa nu kedua diperbuat ku putra Nabi Adam. Tapi eta oge digoda ku sebab ketika setan diketuk sama Allah lanak udan nahu sirotokal mustaqim abdi bakal diuk di harapan jalan Gusti anu lempeng terbener bakal digoda bima agawe tani kulantaran Gusti geus nyasarkeun abdi akan saya goda manusia itu. Nalika Nabi Adam punya banyak anak punten ari Nabi Adam gaduh tetangga teh henteu bae manusia ngan Adam teh ngalahirkeun anak ngalahirkeun istri kemar istri pemegat dua-dua istri pemegat sarta ketentuan hari teh cek Nabi Adam aturan anak keur ngarunaikeun turunan teu meunang nikah nu sakembaran. Qabil jeung Ikrimah, Habil jeung Yehuda. Kembaran Habil Ikrimah gelis. Kembaran Qabil Yehuda tempat gelis lah dari awewe mah gelis kan kabeh oge ya tah kudu nama pan Qabil jeung Ikrimah Habil jeung dibalik Habil jeung Ikrimah Qabil jeung Yehuda
Habil tidak terima. Mung sama kieu. Nah, jadi dosa kahiji penyakit takabur, dosa kedua penyakit hasud. Naon hasud? Kamita kumilik eta dilanjut. Adina menangkeun nu geulis, lanjutna menang anu bari batur, lanjutna teu narima, sirik mongah protes ka Nabi Adam. Aturan teu adil ya. Saudara begitu wabihi ka Allah geus anu protes. Nah, Allah teh nyeun aturan kieu. Akhirna kekeh maksa cek Nabi Adam. Keluar syariat kurban. Kurbana ari kobil ku hasil tanam-tanaman tapi lain nu subur nu garing nu geus didahar ku manehna kitu. Ari Habil kurbana ku binatang ternak yang paling montok, paling bagus, paling hebat. Kurban anu ditampi kurban anu ikhlas anu pangsaena matak lamun kurban anu tong cari teu bali surat urang tong meunang nu culina sumpung, tong meunang nu irungna penge, tong meunang anu bibirna suing, kitu kan? Tong meunang nu sukuna bincang, kurban mah kudu mulus. Ditampil kurban eta. Akhirna lanjut tega maehan keluar tulana aku akan membunuhmu kumaha surhabu sim kuring mah moal ngiluan maehan anjeun moal ngalawan moal senjata sok mereka lebih kasih diterangkeun ngan hiji namun anjeun maehan kuring segala dosa kalopatan jeung adab kuring ditanggung ku anjeun. Sehingga di Nasir diterangkan namun ayah batur ngajalan batur kelak tengok ngajalan saya nya. Tapi segala kesalahan yang kamu salah tanggungan itu. Tong dilawan aja. Mun aya nu kekih, mun aya nu mewah, mun aya urang, tong dilawan. Puntennya anjeun kekih ke saya. Engke HP segala kesalahan yang dosa saya tanggung gua. Namun seruana keluar hadis Rasul kan nalika makam anu maehan dinu dipaehan ya si Rasul nu maehan jeung nu dipaehan sarua finar dina jero neraka. Mereka sahabat protes, nah ayo dipaehan berasup neraka. Si Rasul kieu sabab lawan teu kapieuran ku nu maehan pasti monehan nu maehan itu. Jadi lawan batur jahil ka batur tong dilawan ku jahil Bu. Antep segala kalapatan jeung dosa orang tanggungan maneh. Angare urang. Dua tanu ngajawabkeun nu ngabaris jadi ngabari. Dugi keluar tadi nu dibersakeun na Al-Hasyr ayat 14. Tah sawu jam'an wa qulubuhum satta. Katepona teh ngumpul ngariung ngeun heueuh ngariung ngaronyo padahal HP nama satta. Pecah. Gitu. Mata kumaha cenah ieu silaturahmi diga kieu. Nang silaturahmina lain beda aya ngagoreng bebek jeung nyen ulen jeung nyang bangkrau. Oke, naon ku silaturahmi teh bangkrau? Naon Pak silaturahmi teh? Baku cigasti kan aya udun. Naon ieu silaturahmi kasalaman da. Tapi silaturahmi teh isalu ma'am al-mikhorin wadapun mangkana min sarin nyambungkeun kahadean man nyegah ka gorengan. Kumaha cirina lamun hasil silaturahmi? Pasti dalam pikirannya hanya yang baik. Jawab teu saeutik dina perjalanan hidup teh nu turun naik aya goreng aya alus. Nu diinget naonna? Gorengna sehingga ketika orang ditanya, "Bu, kumaha ayeuna hirup tentang kehidupan?" Dia akan cerita tentang kejelekan dan keburukan. Tahu lah ribu, dia berhidup dengan dia. Nu budak nu itu jadi ieu. Kamu itu ya ampun, bisa eta teh cenah eta teh boga salaki tapi anak ngaranna ieu. Kumaha eta? Alhamdulillah Pak Ustaz teh hidup serangan tapi keburung we anak ngaranna ieu. Eta. Nah gitu, di rupa.
jelek-jelek keluar. Jadi kalau ditanya, hati-hati ibu-ibu juga. Hari apa kamana, Bu? Apa minggu itu lagi usul, betul siapa kowe, nggak sepohongnya kayak mata. Nah, itu sudah bibit-bibit mengenang keburukan suami yang harusnya tidak boleh diceritakan, diviralkan. Ya gitu bapak kayak, Pak, hari ibu udah bangun di mana akhirnya? Di mau itu berangkat ngomong itu, pas bujuran, bujur salah kiri antep. Sebesar bujur panci, sore bujur langsung itu hari bujur salah kiri antep. Bersebut, keluar yang jelek-jelek. Jadi salah satu cara untuk ngabariskan anu ngabring, kubur semua keburukan. Serta ingatlah semua dari suami, dari anak, dari teman, bahkan dari anak kayak gitu dah, anak itu pun anak maju, terang neang acan mesti keburukan ini kata bakal menghiasi hatinya yang buruk. Nah, lamun hati geus pinuh ku keburukan, lamun sekali orang nyeun dosa nyeun kesalahan, idza atnaba amda abdan, di mana silih satu hamba berbuat dosa, nukito pikol bihi nuktotan saudan, bakal ada titik dalam hatinya satu titik. Poho karena istighfar, pono karena taubat, eta teh tuluyan apa titik teh isukna migawe deui satitik. Akhirnya pinuh itu titik hidung gitu. Teu aya pisan kebersihan jero hatinya. Akhirnya hidupnya lempeng dalam kegel matak sing lagi. Sawarah jadi terangkan kia kulub no adama khotimun, atau dalam lapan lain innal insana mahalul khotawan nisyan. Tiap-tiap anak Adam teh bersalah. Ari manusia teh tempatnya dosa dan keluh buta. Wa khairul khotiun at-taibun. Jadi intinya manusia teh kabeh tukang salah dan tukang dosa, tapi pangalus-alusna nu boga dosa at-taibun anu rajin nyaeta tobatin naon cenah istighfar. Lamun dosa leutik, lamun dosa gede taubatanna oke, terus dibahas. Nu penting mah ibu urang rapat, urang sok rapat sok hilang tah rajin istighfar. Geus loba salah, geus loba dosa tapi istighfar tara tah eta penting. Nu bahaya mah. Nah, Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Jadi tadi ibu kita sebatkan pemaaf walafina annas itu sifat yang baik. Jadi atuh lu kamari mah tong diingat-ingat wae tiap pirage apa goes poho mau bubur. Nah menikah umur eta tadi. Da siapa mah eta ulin teh sorangan we goes mah hari balik terus teringat ke pemajikan pesan bubur tah diingat-ingat betul. Padahal bapak sudah setia mendampingi ibu sekian tahun berijin tulak liuk. Bubur udah nyeri beheung. Dalam bapak teluak liuk, ibu kudu curiga bisa jadi asup angin mau nyeri beheung di kana mah. Nah normal gitu. Dan jangan lupa ibu tong ngalawihan doa. Kade ngadoakeun teh nya. Awas ada sesuatu yang terbungkus dalam doa. Gusti pun lanjut teh gawe dengan ulin we. Sing atuh cenah sing cicing di imah we. Beberapa minggu kemudian dikabul Bu, nyeri tuur. Bareuh tuurna. Kade dalam doa itu suka dikemas dalam bentuk yang lain. Eta Gusti lamun pun lanjut jadi nyupir eta dengan wak lieu we namun gelis nu ping-ping nu bujur, ping kuning maksud teh bujur doma. Cing pun lanjut teh tong sina wak lieu sina tungkul ka abdi. Nah, saminggu teh belek Bu. Doa dikabul. Namun kata bisa bentak, rapot, di barang pulang kucai bapak, lamun karek hudang, ciki hudang. Teman-teman kunci dulu, lama gitu. Tadi ada yang terbungkus dalam doa bisa dikabul Pak Allah. Ya, tiap di doa mendoakan. Kabul dah. Oh pernah Gusti dah kemana tuh? Gusti abdi macana usaha yang ngese kudu ingkah ka mana hayang rezeki kita datang we tentunya apa non jadi tukang parkir Bu
Ke mana mobil loba terus. Ke mana dinya tuh loy. Abdi bukan rezeki teh abdi hayang ongkang we. Ngaji naon coba. Penjahit tuh gampang gituan we kakina goyang gitu. Gitu kamu lamun. Abdi mah rezeki teh hayang mungripuh, hayang sila ipis we. Coba. Sebulan kemudian ngamparkeun peci dibalikkeun di nagaan dina trotoar kieu we. Naudzubillah min. Hati kalimat doa Anda. Jeung budak mah kade hati-hati Bu. Tong sok tubtilu sedekah tupitum bil mani wal ada atau ngabatalkeun sedekah Anda dengan menyebut-nyebut kebaikan. Kade ka budak hati-hati. Kamu sampai segede gini, kalau saya tidak urus, tidak sekolahkan, kemudian saya sekolahkan, kemudian saya bayar, saya kasih makan, tolong disebut-sebut itu tamani. Berarti ibu tuh ikhlas dan rezeki mudah. Bakal ngabatalkeun sedekah ibu dan bapak. Tolong disebut-sebut, kan budak doakeun sunah soleh. Gitu ya. Baru 2 poin. Hasad dan sombong yang membuat barisan menjadi terbesar. Insya Allah senis bakal disambung ke jam sabaraha ya? 10.45. Tuh saya merecai jadi bae. Begitu ya lainnya. Jadi ngabring, naon tadi? Katingalina juga ngumpul tapi hatena sewang-sewangan yang memusuhan. Salah satu untuk resep supaya orang anggar ngabring, anggar ngabaris, jeung dulur, jeung baraya, jeung saimah, jeung segala rupa. Nyaeta pohok dan segala kawonan, ingat-ingat segala yang sifat silatu. Mudah-mudahan tah keur ngagugurkeun sadayana eta urang bade mayunan bulan Ramadan. Saatna urang ngabariskeun di rumah, ngabariskeun di masjid, ngabariskeun di mana-mana, urang sama-sama baris di bulan Ramadan. Muni bager, tunggu sobat anak mah, bager sadayana mana aya. Ya ngantung menang teh kitu ka makanya nung gitu. Masih diturutan. Gitu ya sekarang gitu ya sementara tong surti ya ngomong kayak bisa gampang poho dalam pengajian ibu-ibu mah barho ngomong lamun kita jauh surti leungit kabeh teh kita jauh Bu ya ibu jangan, saya ingin titip ibu tetap senyum. Sejak senyum itu cerminnya bahagia. Tapi titip saya senyum cukup 5 mili, jangan 5 senti. Mungkin ibu juga badut. Senyum cukup 5 mili, jangan 5 senti. Disebut bibir soe. Ya, tetap senyum. Timbulnya bahagia. Kalau bahagia berarti bersyukur kepada Allah atas semua hidup ini. Hidup mau terasa ripuh. Rek nawan-nawan yang penting senyum Bu ya. Cisok mana senyumnya? Alhamdulillah. 5 ini 5 sen. Mudah-mudahan senyum kita akan selalu terukir dalam diri kita, tanda kita bahagia, dan bahagia tanda kita bersyukur karena hidup ini betapa berharga. Sekitar hatur punten wilayah kalapatan kaluputan. Insya Allah penakli sanes waktu serta ikat 72 tetap mengudara dan tetap jaya agar manfaat bagi semua manusia. Dan alhamdulillah hari ini tahun 2003 ikat 72 mulai mendunia. 2003 mulai mendunia lewat jihad. Satu nomor jihad TV Cibiu. Rabbana hablana min ajawazina wa zina qur'an wa jangan sakit imamah. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirah wa qina adzab. Gila ibu-ibu ala ikhlasnya, ibu jadi ikhlas nuhun, ibu sing sehat, afiat, manfaat, maslahat. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.